Yo, ti kamari marana ieu anu nitah nyieun ari teh geuningan ku urang si cumponan wayahna maraneh kudu lalajon pikeun ka akhir ulah skip sia lamun teu awas urang geus capek-capek ieu nyieun video ieu nya wayahna tah. Hatur nuhun lah ka maraneh anu geus support ka urang nya unggal poe nonton, unggal poe mere jempol, unggal poe mere penilaian, tepikeun ka titik anu ayeuna urang the best pisan maraneh euy hatur nuhun lah. Tah dina video ieu urang nyumponan maraneh anu ti kamari ngomen mang nyieun arit mang nyieun arit mang nyieun arit. Oke, urang ayeuna nyieun arit ieu nya dicumponan kade lamun teu dilalajoan. Tah enak urang ieu bahanna tina bering diteuk-teuk heula sapertikeun kitu soalna panjang teuing nya da ieu beringna teh teu pati lebar jadi aritna ge engke moal pati lebar teuingan aslina euy urang mah semaksimal mungkin ieu nyieun arit potonganna ge anu kumaha urang kitu nya da sajadina intina mah kitu da ayeuna urang hayang-hayang aritna anu potongan gomplok ka luhurna ari apalah daya ieu beringna euy kur sagede kieu tapi bakal hasilna mah nya lumayan sih pokona mah lalajoan tah ieu geus dina bagian si jagur deui video urang di si video ieu ku urang sesingkat mungkin yeuna ngarah maraneh henteu bosen nya pokona mah da ti kamari geuningan ciga geus barosen euy maraneh ting kemarin aya menjadi sepi kieu nah tak ieu ku urang tuluy diberebet ku si jagur lamun geus kieu mah bagian hareupna oge sarua diberebet sapertikeun kieu soalna cing rata atunya cing alus pisan tah jadi cerita nama poe nama mau carita kitu nya moal ngadongeng soalna gada ieu mah lain anu nitah kitu tapi ieu mah pamenta maraneh anu ti kamari ngaromen geuning hayang sepil nyieun ari tah kieu euy tina bering mata potongan teh sapertikeun kieu ieu mah anu kumaha urang we lain kumaha maraneh kitu nya da sajadina ieu mah soalna bahanna apalah daya cik tadi oge kur segede kitu lebarna jadi teh kieu tah tapi asli euy pokona mah ieu kurang rek dihadekeun pisan soalna ieu bahanna tina bering lain tina bahan-bahan anu biasa gitu ieu bakal diherangkeun ku urang euy pokona mah tah enak urang herangkeun heula sapertikeun kieu soalna ngarah simaan pokona mah ngarah bermartabat kitunya soalna ieu mah pan bering dari arit arit dari bering pabaliknya euy bering arit dari bering kitunya beda jeung tina per hideung oge bae lah teu naon tapi ieu mah bedana ge kitunya lamun ayeuna di hideungan teu diherangkeun teh bakal rada murag martabatna euy pokona mah tah ku urang diherangkeun sapertikeun kieu sing rata pokona mah aduh nya sing ngagencang cek kamari cing siga spion lamun dibawa kana motor teh dina pada ayeuna herangna euy pokona mah tah sapertikeun kieu nya tuluy lah dipoles sapertikeun kieu make hamplas ieu mah nya geus dina palwa hamplas tah singkat cerita geus lah langsung urang sipuh heula tadina proses nyumpuna ieu ku urang sipuh kabeh awakna kana oli nya moal kana cai soalna kana cai mah rada rudat rada hese engkena bisi bengkok soalna bering mah rada regas gitu lamun diprek-prek teh sok babari potong tah enak urang bersihan heula alah geus jadinya potonganna sapertikeun kieu da ieu mah kumaha urang cita tadi geus sajadina tapi lamun ceuk maraneh alus bare penilaian tapi lamun ceuk maraneh goreng oge teu naon kudu we mere jempol mah nya wayahna da geus lalajo ngona urang capek-capek nyen video ieu teh nya pokona mah hampir sekitaran 1,5 jam euy jeung ngeditna jadi 2 jam tah pokona mah tah ieu mandian heula lamun geus dimandian diangkat teu puih-puih heula sapertikeun kieu nah ieu euy hasilna mah teu nya ayeuna urang cobaan heula kana juku cik adah pokona mah mantep itu can diasah komo mun diasah cigana mah can antel geus buntung tajuku teh heureuy eta malah tah ikan rada tias misan anteuy nuhun lah salajo nya dipikeun kana detik ayeuna yuk